Alhamdulillah para mitra Mangjaya ya hibara pangdu ati para wargi tiasa mancen tigas deui neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Urang priyogi syukuran para mitra ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang dipaparin umur dugi kadanget ieu teh para mitra, duh kanikmatan. Nu dipasrahkeun ka urang, nu diserenkeun ka urang, nu dibikeun ka urang para mitra, nu dilungsurkeun ka urang teh. Mang pirang-pirang kanikmatan tina kasehatan degening para mitra dirarasakeun gitu. Mang Jaya masih kene bisa nyarita kanikmatan atuh kitu para wargi kumargi. Sahanteun aku nyarita ieu teh nafkah Mang Jaya ge tiasa kacumponan. Biasa nganapkahan kula warga. Para wargi tiasa hiburan kanikmatan para mitra kumargi tiasa ngaso bari ngirnakeun emutan. Tina sagala rupi karubat pikiran. Kitu kanikmatan itu biasa dirasakan ku urang sadaya. Mangga urang syukuran kanu maha kawasa. Para wargi sadaya mangga urang lajengkeun hanca dongeng judulna musuh warisan karya Kileksa. Nalika urang paturai kamari parantos dugi ka lalampahan si Jured sareng Citrasena tos sababaraha dinten ieu ngalampahkeun ieu para mitra. Ngadongengkeun ieu dua jalmi mangga lah. Tong bosen-bosen ulah bosen-bosen yang para mitra lah. Mangga urang lajengkeun deui kumaha lalampahan salajengna sabada si Jured sareng Citrasena kat penak ku tukang nyadap. Murek ngala ieu teh lahang para wargi deh ieu mah. Lahang segana teh da. Ieu mah leuteun anu antik. Mangga wilujeng ngadangukeun cariyos nyambung judulna musuh warisan. Nempo kaayaan kitu para mitra si tukang sadap teh colohok. Tapi teu dilanyeh manehna seuri sorangan terus gogodeg bari nyereng. Sanggeus ngisap beungeut sababaraha kali pok tukang nyadap nyarita deui. Ujang. Gerarudang geus beurang, mang malah ini jurig ieu tapi pun ahad tukang nyadap. Sok karudang kasep. Hawatos teuing. Cek eta jalma nu ngaku boga ngaran Ahad. Sanajan Mang Ahad can nempoeun kana beungeut si Jured jeung Citrasena geus wani nyebut kasep, uguh wae si Jured rada mikir jero hate ari ngadengen nyebut kasep mah pok si Jured ngomong jero hatena. Nah, Jurid nyebut kasep ka aing. Tapi memang bener jiga nama. Lantaran ari kangaranan Jurid mah moal nu kasep kawas aing. Jadi aing teh lamun dibandingkeun jeung Jurid mah gasupang kasep. Nah, sigana teh. Tapi nah, ayeuna nita hudang si Jurig deh. Buah-buah Jurig teh bogaan hulut hea meureun nya. Lantaran tiga sora lalaki. Gila deui moal aing moal hudang. Cek gerentos hate si Jured. Bari terus murungkul leuwih rapet. Kitu di Citrasena can wani mukaeun beungeut. Puguh we Mang Ahad rada kaget pok nyarita bari nepak punuk jang Jured. Ujang, ulah kamalinaan kasep pira aku teu percaya ka Mang. Sok gerahudang geus beurang jadi itu panon poe geus moncorong bulah wetan. Pira kurek bogoleran dina tano? Sok harudang kayaknya. Cek Mang Ahad bari ngaguyah-guyah si Jured jeung Citrasena. Geus kitu mah si Jured jeung Citrasena pating kuliat harudang. Terus culang cileung nya we panon poe geus molotot di tebeh wetan. Jeung si Jured nangtung terus kekejet siga nu kesel. Kitu di Citrasena nurutan dua nana can malire ka Mang Ahad atungan bati colohok bae Mang Ahad teh tapi teu nyarita diantep wae ku si Jured jeung Citrasena. Sanggeus rada lila pangacian si Jured kumpul kabeh pok nanya ka Mang Ahad. Mamang, saha ngaran Mamang teh? Tukang bajigur lain? Cek si Jured bari netep ka Mang Ahad. Ih, ari Ujang lain, Mang mah pun Ahad. Pagawean Mang sabopoe mah nyadap kabung. Ari Ujang saha? Muli ti mana jeung bade angkat ka mana ieu teh? Naon margina pating purungkut di tengah jalan, cik pun Mang pasihan terang. Nya teu damang atawa anu nganiaya. Oh. Si Mamang teh jenengan teh Ahad. Lamun kitu mah tu baraya landes jeung kuring. Nuhun mangana ditepungkeun jeung kuring. Cek si Jured bari nyolongkrong ngajak sesalaman bari nampanan numunjungan. Mang Ahad pok nyarita ka si Jured. Keke jang-jang,
kekejang naon margi na ujang aku baraya lanes kapun mang. Apaan ujang jeung mang teh kakara pagi ayeuna naon sababna? Ih hari mang, kieu sababna teh. Ngaran mang teh Ahad, sedengkeun Ahad teh lain baraya jeung si Minggu. Ai ngaran kuring teh bareta mah Minggu, ngan ini diganti ku Jured kitu Mang Ahad. Naon sababna diganti ku Jured? Naloba teuing pere atawa kumaha? Lantaran cek mang mah Jured teh Minggu. Jeung Minggu teh asa alus keneh Minggu. Cek Mang Ahad bari netep ka si Jured. Kieu sababna teh. Waktu kuring keur umur 10 tahun, harita teh kuring teh maling buah batur. Hanya kal sial ka bina-bina pokona mah. Kuring harita ragrag ninggang pager. Tuh, tatu bujur nepi ka bared. Di bibit harita ngaran kuring diganti we jadi Jured. Hantina bujur kuring bared. Lain kayang kuring kayang inung bapak kuring teh. Oh, gitu. Oh, jadi ngaran ujang Jured teh nya. Aya sasakala nya. Ayo hiji deui saha ieu teh jang? Cek Mang Ahad bari nunjuk Citrasena. Gancang Citrasena ngajawab sorangan. Ngaran kuring mah Citrasena mang. Geus dah, ulah ngobrolkeun itu barugu cik amur kuring tulungan ye. Lantaran kuring teu meunang kasusah. Ih, ai ujang. Apaan tadi ge mang teh geus nanya, naon sababna ngagoler di tengah jalan jika diterangkeun ka mang. Cek Mang Ahad bari ngareret ka si Jured, pok si Jured ngajawab. Kieu mang kuring teh duaan teh dimaksud teh rek ngajugjug ka lemur Ciborelang. Asal kuring mah ti lemur Cihaur. Tapi di setengahing perjalanan tadi peuting kuring duaan papangi jeung jurig nu arane kahiji jurig Kiciwis, kadua jurig Bajigur, katilu jurig Nini Peot. Tah kuring duaan teh dihurup ku tilu jurig. Akhirna nepi ka soak teu bisa gerak, tungtungna mah geng menongeng di tengah jalan. Jawa bakluk sak terang buncunur suku nyeri balas di tetarajong. Laina kuring rek nanya ka Mang Ahad, di mana lemur? Nah jauh deket, jauh kene teh geus deukeut. Lemur teh cek si Jured bari netep ka Mang Ahad. Oh, Mang Ahad nyarita. Ke ulah wakarusuh jam. Samemeh mang ngajawab teh. Citongengkeun heula lalakon nu karanapan ku ujang nu salengkepna. Lantaran asa ada aneh pengalaman teh. Sok caritakeun heula ka mang. Heuh atuh kieu lalakonna teh. Cek si Jured bari paralak ngadongengkeun pangalaman timiti dipegat jurig Kiciwis. Tug nepi ka danget harita. Dina nyaritakeunna estu imeut aya nu kaliwat nepi ka bubuk leutikna. Sanggeus beres pok ningkas caritana. Tah, kitu lalakon teh mang? Kumaha percaya henteu? Cek si Jured bari netep ka Mang Ahad. Hate ngarasa salempang sok sieun Mang Ahad teu percaya. Pok Mang Ahad ngajawab semu kaget. Ai mang ge percaya jang lantaran lain sakali wae kajadian teh. Sigana ujang duaan teh lumpatan ka dieu teh bulak-balik dakok lantaran diborok ku dua ririwa. Nyata jurig Bajigur jeung jurig Rorongkong. Tapi keun bae jang teu kudu jadi pikiran. Keun we geus mah. Yo, sabab moalna naon lantaran ngan sakadar nyiseunan wungkul. Seetik kita aya niat jahat teh jang. Ngan urang duaan perlu nyaho. Ari kalembur mah ti dieu teh kacida jauhna. Malah mang nepi ka ngesang leumpang ti lemur ka dieu. Tapi da mang mah geus biasa ngaliwat ka dieu teh jadi teu asa jauh. Ari nu disangka lemur ku ujang duaan asna heubeul. Nu teu jauh ti dieu, tuh geuning kaciri ti dieu oge. Loba tangkal haur cucuk jeung hujan paslang jeung tangkal samoja. Jadi ujang duaan teh nyasab ka astana heubeul. Cek Mang Ahad bari leungeun tutunjuk palebah tangkal ti hujan. Anu ngarungunuk paslang jeung haur cucuk. Ngadenge katerangan kitu si Jured jeung Citrasena Caroloho. Panunutip kana tangkal ti hujan nu dituduhkeun ku Mang Ahad sanggeus rada lila pok si Jured nyarita. Beuh, tetela kuring teh geus katipu ku jurig, dasar sial. Sigana bakal mangih kasusah lamun kieu ka ayana mah. Tapi keun bae lah geus kaliwat. Ayeuna kuring rek nanya ka mang, ka mana jalan ka lembur anu sabenerna?
Lantaran jelas tadi puting kuring teh nyasap. Bari jang mapai jalan dia urut mang tadi ngan lamun kemang di jalan cakak cokot nu kakatuhu dan tu muasalah di geus tepi kadinya mah lamun geus lempang kira-kira 2 jam tanggu bakal manggil lembur tadi dinya aya jalan gede nu tembusna ka Ciborelang cek Mang Ahad bari nunjuk syukur mang keuna geus nepi ka lembur mah kuring geus apa lari peuting mah. Eta atulah kabawa ku jurig meureun. Wah, Mang Ahad atur nuhun kana pituduh Mamang. Sarua jang, sarua nuhunna mah tu geura ringit. Jawab Mang Ahad bari gap kana lodong. Nu tadi ditanggeuhkeun dina tunggul. Geus kitu mah beral sarerea Arinit si Jured jeung Citrasena Arinit rek ngajugjug ka lembur, Mang Ahad rek muru kana sadapanana. Kocapkeun para mitra panon poe harita geus rada luhur. Kulantaran geus nyedek kana usum halodo ka karakira wanci rumangsang oge karasana geus saab. Matak haridang jeung bayeungjang taneuh tincakeun meuni retep suku ceuk nu bohong teh masa leumpang dina sangrayan cenah. Paragi nyangrai nama dina sangrayan. Tapi sanajan kitu ari si Jure jeung Citrasena mah jarongjon bae leumpang neruskeun lalampahanana. Lempang rada ngalenghoy lantaran loba teuing ngaluarkeun tanaga basa diubar-ubar ku juri. Sanggeus nepi ka hiji lembur terus neangan dagang sangu si Jure jeung Citrasena areureun heula misian beuteung. Deres dalahar beral neruskeun deui lalampahan ngajugjug ka Ciborelang. Teu kacaturkeun di jalana para mitra. Si Jure jeung Citrasena geus ampir anyog ka Ciborelang. Ari panon poe harita geus tunggang gunung sakedeung deui bakal suruh. Barang anjog ka hiji tempat anu sakira ngarinah pisan keur ngareureuhkeun kacape. Reg si Jured eureud leumpangna. Terus ngoloyong kana batu nu aya sisi jalan, gek diuk terus ngageberan dada ku dampaleungeun. Kitu deui Citrasena gek manehna diuk digireun si Jured meunang sababaraha jongjongan mah duanana taya nu nyarita ngan galecok we ngomong. Ngan dina jero hate masing-masing ngambah sawangan sewang-sewangan. Sanggeus rada lila kacapena geus ngurangan pok si Jured ngamimitian meupeuskeun kaayaan nu sepi jempling. Yang, lah, aduh sakedeung deui urang bakal dincak lembur Ciborelang ye. Malah sakedeung deui urang bakal meres tanaga pikeun ngadu jajaten jeung si Supala atawa jeung murid-muridna. Tah kulantaran kitu samemeh dar tarung urang perlu ngatur heula siasat sangkan hasil, sangkan salamet, sangkan teu loba teuing ngaluarkeun tanaga. Tapi hasilna mucek kieu kitu. Ayeuna mang rek nanya ka Ujang, rek make siasat naon ngagempur musuh teh? Cek si Jured bari ngareret ka Citrasena. Ari nu ditanyana can wah ka ngajawab. Citrasena kalah kamolohok we bari neuteub mega di awang-awang nu keur ngaleut. Malah rupana sok robah-robah sakapung jiga hulu domba raksasa terus maju lalaunan ka tebak ku angin. Bari maju teh eta mega robah deui jirim disidik-sidik ku Citrasena bet jiga hulu jelema. Terus maju robah deui jiga anjing keur lumpat. Maju deui kabawa ku angin robah jiga jelema deui. Nempo kaayaan sarupa kitu Citrasena jadi nanya ka diri sorangan. Lamun mega nu aya di Jomantera bisa ngarobah jirim ku perantaraan angin. Nah, ari manosa teu bisa ngarobah jirimna atawa ngarobah kalakuanana. Tapi lamun manusia hayang ngarobah para mitra jirimna atawa hayang ngarobah adatna kudu perantaraan naon. Citrasena teu bisa ngajawab eta pertanyaan tungtungna kalah kaluk Citrasena tungkul terus ngusap beungeut bari narik napas panjang jiga nu bangun capek naker. Para mitra sadaya nempo kaayaan Citrasena kitu pok si Jured nanya. Yang kunaon ditanya kalah ka ngahulang? Capek kene? Atawa anu karasa? Ulah ngalamun bisi diriwasi ku nuturkeun. Cek si Jured bari neuteub nyarita kitu teh ngagonyak tadi nama. Tapi Citrasena jiga nu teu ngadengieun kana caritaan si Jured. Ari ngalieuk mah teu burung malah pok ngajawab tandes pisan. Kuring teh memang loba rarasaan mang. Tapi lain ngararasakeun anu teu puguh.
Kuring memang keur ngalamun, tapi lain ngalamun anu teu puguh deui. Lamunan kuring perlu ku jawaban, tapi kuring teu bisa ngajawabna. Tah kulantaran kitu kuring rek ngajukeun pertanyaan ka Mang Jured. Cik kumaha sanggup ngajawabna atawa moal? Cik Citrasena bari neuteup ka si Jured. Ngadenge caritaan Citrasena kitu si Jured colohok lantaran saeutik ge teu ngarti kana permaksudanana. Pok si Jured nyarita. Asa pabaliut ieu teh? Ujang teh kumang ditanya tapi nah kalah Malik nanya. Tapi kan Mang rek ngelehan. Ya, ngelehan. Jadi sok caritakeun pertanyaan Ujang. Nah keur mikiran naon? Keur ngalamun naon? Keur ngarasakeun naon? Mang Jured. Tempo tu meja. Manehna cicing di langit meniluhur teu bisa kaukur. Manehna bisa gede jeung bisa leutik. Bisa nyibutan gunung, bisa mengpeunan panon poe. Awakna bisa salin jinis, mindah rupa, sakapeung jiga domba, sakapeung jiga anjing, sakapeung jiga jelema, sakapeung jiga gunung, sakapeung jiga naga nu keur hiber. Eta parobahan ngan saukur katiup ku angin. Tah, jigana teh gampangeun pisan. Teu kudu make mikir. Tah, lamun urang hayang ngarobah awak, Mang. Atawa ngarobah kalakuan jeung lalampahan kudu kunaon? Naha kudu ku angin, naha kudu ku cai, naha kudu ku taneuh, atawa kudu ku seuneu. Cik Mang Jured teguh, bisa nerangkeun atawa henteu? Ceuk Citrasena bari neuteup ka si Jured. Atuh kumaha para mitra si Jured barang ditanya kitu. Lang si Jured ngahulang meni ngagateng, tina bakating ku anteng-antengna. Si Jured boro-boro bisa ngajawab pertanyaan kakara ngadenge ge harita, sanggeus rada lila ngahulang kakara si Jured nyarita. Lieur Mang Majang. Boro-boro bisa ngajawab ngadenge ke kakara ayeuna. Keur naon make mikiran model kitu barina oge? Ulah ditengan teuing pikiran teh Jang. Sedang nuker disang hareupan can kapikir. Neueuh matong di aya-aya mata klieur puguh ge. Mending ulang mikiran nuker disang hareupan we. Sok jawab pertanyaan Mang tadi. Lantaran urang teh perlu ngatur siasat, sangkan teu gagal, teu loba rugi. Jabati kitu waktuna geus samporet ye. Ya, teu naon. Ari Mang Jured teu sanggup mah. Ngan lamun sakira Mang Jured teu bisa nerangkeun, kuring moal waka mikiran pagawean tugas ti Aki Nagasuni. Tapi rek heula neangan heula pijawabeun pertanyaan anu tadi. Lamun pertanyaan anu tadi geus meunang jawabanana, kakara kuring rek ngajalankeun tugas ti Aki Nagasuni. Kitu maksud kuring teh. Lantaran lamun can bisa nurutan kasaktian Mega, urang moal bisa ngalawan musuh paling-paling matak cilaka. Cek Citrasena nyarita kitu bangun daria. Puguh si Jured ngarenyag lantaran teu nyangka sacongo buuk Citrasena bakal boga pikiran kitu. Memang omongan Citrasena beuki matak lieur keur si Jured, pok manehna nyarita. Waduh, salah gede Jang. Salah gede teteh. Lantaran lamun Ujang boga pikiran sarupa kitu, eta sarua aja ngalengkah mundur. Jadi urang teh lain boga kamajuan, kalah boga kamunduran. Coba pikir ku Ujang, 10 tahun leuwih Ujang ninggalkeun lebur, ninggalkeun jadi indung jeung bapa, ninggalkeun kesenangan di lembur, nu tadina hirup senang sagala loba ku Ujang ditinggalkeun. Ngalapan Ujang fungsi ngadongengkeun ka Mang jeung ka tuang rama. Yen salila 10 tahun Ujang berjuang ngaranapan rupa-rupa kasangsaraan, rupa-rupa katunggaraan, rupa-rupa kanyeri jeung kapeuri, pikeun maluruh ilmu nu mampu kungsi nyungsi pangarti nu mati, nyangan pangabisa nu rongkah jeung gagah. Tapi nah, ari geus hasil maksud rek mundur. Naon hartina perjuangan Ujang salila 10 tahun? Nalain mundur ari kitu?
cek si Jured nyarita bari pepeta. Dina awahing ku ngarasa manglebarkeun lamun Citrasena rek ninggalkeun tugas ti akina. Ngadenge caritaan si Jured kitu Citrasena rada ngahulang. Lantaran ari dipikir-pikir mah aya benerna caritaan si Jured. Tungtungna hate Citrasena nu tadi geus ngaran cabang teh jadi ngumpul deui. Malah pikiran jadi buleud pok Citrasena nyarita deui. Eta caritaan teh bener pisan mang. Tapi kudu kumaha kuring teh ayeuna. Si kuring ngentabong bolongan ti Mang Jured. Cek Citrasena bari neuteup kana beungeut si Jured. Cakakak si Jured seueur. Bangun bungah pisan lantaran tetela caritaan teh aya maunatna. Sanggeus seubeuh seuri pok si Jured nyarita. Jang Citrasena ujang ayeuna teu kudu bingung-bingung. Apan sakabeh rencana teh geus asak ti ditu mula. Ujang terek ngubrak ngabrik paguron si Supala nepi ka akar-akarna. Nah make kudu nanya deui. Tinggal dalawe ngajalankeun bungkul. Ujang teh gagah geus, pangalaman boga, nepi ka Ciborelang geus, tinggal prung. Piraku hate Ujang anu teuas nandingan batu karang leeh ku Mega. Ceuk mang ge tadi ulah waka mikir anu teu pararugu bisi matak lieur. Coba Ica mah Ujang atuh. Naon hubunganana tina urusan musuh bet los-los kana Mega nu hiber di Jomantara. Eueuh hartina ceuk mang mah. Kaharti mang. Pikiran ayeuna geus buleud kuring ieu. Ieu urang ngagempur si Supala ari carana kieu mah. Kuring boga hiji cara nu kaitung hade ceuk pamikir kuring. Lamun ku urang disang hareupan kabeh nyatana si Supala jeung anak buahna. Sanajan kumaha bae ge urang moal kuat. Tapi kulantaran kitu urang kudu neangan jalan nu hade, ceuk paribasa teh mah caina herang laukna beunang. Hiji-hijina jalan lamun teu diportas nya diuseup meureun. Tapi kulantaran portas mah teu mawa nya urang useup ku urang. Apan tadi diuseup mah boro-boro ngiruhan caina, urang moal baseuh-baseuh acan. Kumaha satuju? Bener Jang, satuju. Satuju pisan. Nu dimaksudku Mang oge eta Mang mah satuju kana rencana Ujang. Tapi kumaha carana ari nguseup jelema? Nguseup beunteur Mang bisa. Ari nguseup jelema mah can ngajaran Mang teh Jang. Ieu Mang. Ngajoran ka si Supala kudu geus peuting. Nya kira-kira wanci Isa kitu liwat Isa mojehna meureun. Naon Isa teh Jang? Cek si Jured megat kalima. Aku teh nyaho di Isa. Kacida pisan Mang Jured mah. Wayahna lah moal diterangkeun Mang. Waktuna keur nerangkeun age. Sok dengikeun deui. Nu datangan ku urang teh pondok tempatna anak buah si Supala. Tapi urang langsung ngadatangan ka imah si Supala. Tah lamun geus kitu kuring rek maling si pasar kuda si Supala. Ari Mang Jured kudu ngagorwok nulut bangsat. Saku jalan kitu nu pangheulana kaluar teh tangtu si Supala. Lamun si Supala geus kaluar tuduhkeun ka kuring sangkan mudag. Lamun si Supala geus mudag kuring Mang Jured mah teu meunang lumpat cicing we di dinya. Di mana anak buah si Supala kaluar serang ku Mang Jured. Lamun teu kuat mah gancang we lumpat. Tapi kudu ka beulah kulon. Ari kuring rek mawa kuda ka beulah wetan. Tah ku jalanan kitu anak buah si Supala tangtu bakal nyangka bangsa teh ka Mang Jured. Kalayan saterusna tangtu maranehanna bakal ngepung Mang Jured. Ari si Supala geus bisa dipastikeun bakal mudag ka kuring. Nu saterusna bakal jongjon tarung jeung kuring hiji lawan hiji. Kitu tah kumaha kaharti? Cek Citrasena. Bari neuteup ka si Jured ari nu diteteupna can waka ngajawab. Kalah ungeuk-ungeukan we jigan eueuh ngarti. Padahal hatena mah rada honcewang mangsar mingkir teu lila pok si Jured ngajawab. Ari perkara siasat teh bakal harti Jang. Malah kumang mah lamun teh mah kudu dipeunteun, tangtu dibere peunteun 100. Siasat teh alus tapi aya tapina ye. Ari Ujang mah hiji lawan hiji, tangtu tarung saimang sedang Mang. Kudu nyang hareupan malu 10-an, kumaha lamun Mang kasoran? Cek si Jured. Lain dia berjuang atuh ada hayang ngeunahna bae mah. Sajabat kitu apan Mang Jured boga akal tarekah matak naon atuh gunakeun akal. Tarung mah teu kudu ngagunakeun kagagahan wae tapi kudu mun make tipu muslihat.
Mawe bisa-bisa. Pokoknya mah asal anak buah si Supala ulah ngepung ka kuring gitu lah. Perkara Mang Juret mah masih terus kabur gitu. Naonan mah lamun bisa mancing lebih jauh mah. Lebih hade kabur we ka Gunung Wilis matak naon atuh. Cek Citrasena bari pepeta. Si Juret unggul-unggulkan pok ngajawab. Bener yang bener pisan teh. Kenah Mang sanggup ari kitu mah. Tapi lamun tugas Mang geus beres, kudu di mana nungguan ujang? Nanggoan we di dieu. Tentara lamun kuring geus rek setarung, rek menang tang tu bakal ka dieu, ngan ari tarung nama moal di dieu di ditu tuh. Deukeut teuing kalembur, kitu we Mang lah. Heuh ka hati lah. Bakal ka dieu Mang lantaran ari kulup abisa mah teu puguh urang teh. Cek si Juret bari neuteup ka kana anak bajing nu keur kakarayapan dina tangkal kelapa. Hari Citrasena teu nyarita deui jep kaayaan di dinya jempe. Duanana ngajaran tul dina batu bari nungguan burik. Teu beda jeung careuh nu rek maok hayam, si Juret jeung Citrasena teu wanieun ngajorag beurang. Para mitra anu mulya, kocapkeun panon poe teh beuki lila beureum cahayana. Malah jiga geus numpang kana puncak gunung kalawan dibarengan ku ngahiliwirna angin leutik. Sup panon poe mubus ka satukangeun gunung, brai layung hibar bari dibagiakeun ku recetna sora manuk, tong ngeret baleger disada rame pisan. Tekung silila dur sora bedug magrib geus ditakol, terus disusul ku sora adan. Sora melas-melis mata kelar mata kuaas, si Juret jeung Citrasena keur ngadaguan burit menitu darah cicing. Kesel diuk jung nangtung terus kukulintingan tama kesel. Bosen lelempangan gek diuk deui kitu jeung kitu we salilana. Waktu karasana para mitra asalila pisan ku si Juret jeung Citrasena. Para mitra anu mulya gancangna carita. Wanci magrib geus kaliwat caangna beurang geus sirna. Diganti ku poekna peuting. Langit nu tadi bengras harita ngadak-ngadak angkeu, bentang-bentang taya nu tembong, bulan mah komo taya nu kelemeng-kelemengna acan. Puguh kaayaan jadi poek mongkleng buta rajin, teu katempo curug-curug acan, mega hideung di langit pagulung-gulung jiga rek hujan gede tapi teu daek bereg. Taya nu murag sakecelak-kecelak acan kalah kaguludug we pating geleger ti kajauhan. Sorana ngaguruh lir hujan silantang. Kila-kila hade atawa goreng, kabeh teu anu nyaho. Sanggeus sakira wantuna cukup waktuna. Jeung Citrasena nangtung terus katanggahan jiga nu naksir langit. Seret-seret pakaianana dirapihkeun. Ikat dipageuhan kancing baju dipariksa perah bedog dirampaan. Peso balati leutik nu rimbil disakurilingeun cangkengna dirampaan hiji-hiji. Barang geus hidup tarapti ret ngareret ka si Juret nu harita ngan katempo ngabeleg-begna hideung da puguh poe. Sanggeus ngadehem pok Citrasena nyarita. Mang Juret, cumuk kana waktuna, lingang kana mangsana, itu wanci nu mustari mincak mangsa nu sampurna. Sigana geus waktuna urang kudu tanang geura singkil Mang. Ayeuna keneh urang ngamimitian ngajorag si Supala. Cek Citrasena bari ngabadega nulak cangkeng gagah naker. Panon molohok ka si Juret anu sarua geus nangtung bari nulak cangkeng kuleungeun sabeula. Bari magehan tali bedog pok si Juret ngajawab. Memang geus sadia Mang Gejan, nyulang init. Sok ujang ti heula keun Mang nuturkeun paneuri. Syukur Mang, ayo mangkat. Cek Citrasena bari keblig-keblig mimiti ngalengkah. Sora dampal suku Citrasena mincak lemah kadengena blag-blig-bleg. Hiji tanayen Citrasena geus nyiapkeun sagala rupa pangawasana, kagagahan, kawedukan, kadugalan jeung rupa-rupa ajian warisan ti guruna nu katelah si Gundul. Leumpangna ngagedi gagah naker. Bat mun taya karingrang dada dikembungkeun nanakeun pinuh ku wawanen. Nu leber sumangetna ngagedur teuning rudeung pikeun tandang makalangan. Si Juret diclik nuturkeun paneuri sora gaang jeung jangkrik disada ngadak-ngadak jempe simpe lamun kagebah ku nu leumpang. Simeut gadung jeung tari cangkas teu waranieun ngaganengan anu ngaliwat. Kabeh ngadak-ngadak jempe jiga nu sieun ku gebligna suku Citrasena ngan sora anjing babaung nu katika angangan teu daek jempe.
Setengah jam geus kaliwat srog si Jured jeung Citrasena anyog ka tukangan bumi Bah Purwana. Ning asup ka pakarangan reg Citrasena ngaraneg heula leumpangna, ret ngareret ka si Jured pok ngaharewos. Mang Jured, gunakeun ilmu ucing mang, sanajan cakalaka nu garing ulah kadeng ngorosak. Teu meunang ngadehem, teu meunang batu, malah lamun perlu ngarenghap di kudu diatur. Cek Citrasena bari melong kana awak si Jured anu ngalemeng hideung. Mang mah geus siap ngalaksanakeun tugas jan. Sakabeh parentah ti ujang geus kaharti ku mang. Rek kumaha terusna? Jawab si Jured sarua ngaharewos pok Citrasena nyarita deui. Dikeun ngalaksanakeun ieu pagawean, ulah getah sarupateun. Kudu salse, tenang, hati-hati jeung tarapti. Unggal lengkah kudu diperhitungkeun untung rugina. Ayeuna urang intip heula ka aya di jero imah. Hayu, lembang deui tapi kade poho lalaunan lembangna. Hayu jang sok geura maju. Cek si Jured bari srog maju lalaunan. Citrasena gancang malik terus ngeteyep lempang lalaunan. Maksudna rek ngintip heula kaayaan di bumina Bah Purwana. Tapi balang srog kana panyaweran reg Citrasena ngarandeun. Terus ceuli didengdekeun ngadedengekeun hiji sora ti jero imah. Barang geus sidik pisan tetela aya hiji istri anu nuju ngaos Quran. Sorana halimpung ngagalindeng angin-anginan. Unggal ayat diucapkeun kalawan jelas jeung benteh. Katayep Citrasena lempang deui sababaraha lengkah. Reg eureun deui terus ngadedengekeun sora ti jero imah. Kadenge beuki jelas aya sora anu keur ngaderes Quran menireang. Jigana bae lain 3 atau 4 urang, tapi aya welasna jigana mah. Lantaran tetela meuni sahe ngagerenggeng jiga nyiruan kabur. Citrasena ngahuleng sakedeung, ret kana bilik. Breh ku Citrasena katempo aya cahaya cempor meuni rateng kaluar tina sela-sela bilik. Da puguh kaayaan poek mongkleng aya cahaya leutik, jelas pisan. Nempo kaayaan kitu Citrasena rada penasaran, dina hatena timbul kapanasaranan. Ret Citrasena ngareret ka si Jured. Terus mere isyarah sangka nuturkeun manehanana. Katayap Citrasena ngadeuketan kana bilik kitu deui si Jured teu tinggalin. Terus duanana narapelkeun ceulina kana bilik. Ari nu di jero imah taya deui Iwa ti Nurjanah nu keur ngawurukan santri-santri istri. Lantaran anak supala nu keur meujeuhna rumaja putri geus dipercaya ngawurukan ka santri-santri istri, teu lila galindang Nurjanah ngaos deui ayat suci Al-Qur'an. Galindengna para mitra, eta mah sugana mah aduh. Lamun disundakeun suantena ngoncrang, tatag jeung teu dagareugeut, nanceb kana hate sakur anu ngadenge unggal kecap diucapkeun kalawan jelas matak dedenge. Para mitra sadaya Nyi Nurjanah tuluy nyarita. Itah anak maraneh sina salat mun geus 7 taun. Jeung cepret lamun maraneh masih can migawe dina umur 10 taun. Maranehanana can migawe dina umur 10 taun geura cepret tu maksudna. Jep Nyi Nurjanah liren heula nyariosna saparantos narik napas rada panjang pok ngeraskeun cariosanana. Ku kitu tetangtu eta budak jagana jadi jelema nu soleh jeung takwa, ku jasa jeung amal jadi kolotna. Ku sabab kitu kacida pisan adilna jeung kahartina, yen eta amalan baris tuluy tumuluy ngocor. Najan jelema geus ninggalkeun alam fana, di antarana nyaeta doa anak anu soleh. Sabalikna lamun anakna sasar sagala larangan agama dilanggar, da baretona teu kungsi ngameulatikan atawa didikan tina bab keagamaan, bakal jadi baruang jeung nyangsara ka indung bapana. Kajaba lamun kolotna geus beak dengkak tina ngoning ngadidik jeung ngawarahna jadi anakna. Tapi anakna bandel sarta bedang jeung bangkelang, eta mah moal matak jadi dosa ka kolotna. Saur Nyi Nurjanah bari nyelang heula ngareret ka anak muridna. Ceuli Citrasena rancung-rancung we para mitra. Ngadenge cariosan Nyi Nurjanah teh. Sirahna dengdek awahing ku kataji. Ras Citrasena inget ka kolotna nu teu kungsi mere didikan jeung ajaran keagamaan. Ras kana kalakuanana nu sakitu duga jeung basangkalna, hatena beuki ngariut. Komo barak inget kana kalakuan poe kamari, basa diruk jajantung si kukuh ku bedogna.
ku Citra Sena kasawang pisah kumaheun teuing nu jadi kulawargana. Citra Sena jadi penasaran maneh hayang nempok kalawan jelas kumaha jinisna nu boga sorak sakitu halimpuna. Jeung nu geus mere katerangan nu sakitu ecesna. Tuluy Citra Sena neangan liang bilik pikeun oong. Ngalengkah ati-ati sangkan teu kadenge kuno di jero imah mung hanyakal waktosna kabujeng seke. Yo warawitra. Aduh, kumaha teh lalampahan Citra Sena sababaraha dinten ieu para mitra. Lalampahan Citra Sena we terakhir. Kumaha ieu para mitra sabada Citra Sena ngadangu galindengna suanten Nurjanah teh. Kumaha ieu para wargi pertarosan ieu. Bikin ngajawab ieu pertarosan mangga antosan bae anjing urang teraskeun dina bagian nuka 43. Mangjayana haturkeun rebu nuhun laksa ketika dingahan. Mudah-mudahan para mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek ngerjemar hapuntenna. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.